Jangan lupa subscribe channel TV. Kieu sieun nelpon we dunungan besar di Brunei Darussalam. Ring ki kamari malah teu beunang da gara-gara Coono urang kumpulkeun heula we pasukan ayeuna mah. Pasukan si Lolok Hejo si Jarodok teh dan araraktif nomorna. HP kieu teh. Mana nomorna? Halo, assalamualaikum. Gimana namanya? Piran? Kadari ya satu orang ya, badami diskusi ya. Karena kamari berhasil gara-gara si Coono. Hadiah bah kadari ya enak kabes kan. Bulu ayeuna. Tong dila, tong loba teuing dahar gehu. Semua dahar gehu we bisi embak. Can di bala layar. Yuk. Kitu dugaan ayeuna kurang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayeuna bos. Kadari ya si teh. Assalamualaikum, bos. Enak, bos. Yuk. Assalamualaikum. Enak, bos. Masuk ke dia. Yuk dia. Enak, bos. Orang dipanggil weh ieu, orang di Papua Afrika. Orang itu mana? Ai kawalahan ieu. Tinggal orang gagal kamari ku Coono digebukan orang kumpulkeun barudak ayeuna mah urang serang deui urang ayeuna. Urang teu meunang si gimbal kakak hayang dahar we diheulakeun modalna tara ngorol dalam misang di si gimbal mah. Saya temen ge wae atuh aduh. Bingung. Ku si Mbak tara musuh si Mbak mayar ka urang mayar. Urang ditagih wae, duh bingung. Urang aya ieu we dunungan besar tuh di Malaysia sakedeung deui keur di jalan dunungan besar ka mana? Rek ka dieu da marah Barudak. Sangka dieu ayeuna. Ka mana si bocil eueuh? Di Bangladesh. Eta si bocil. Gondrot ayeuna buruan. Keroan si bocil ka dieu ayeuna. Ya, ka dieu. Naon, bos? Kalau aya ka ditato. Ditatoin ngali ka dieu. Ya ka atuh kagok. Duh, iya bos edan kadi nelpon ayeuna. Halo, Assalamualaikum. Ke di jalan mana ieu? Di sorean? Oh, tuh sok dan pesan dia ayeuna. Assalamualaikum. Segala kumpul geningan dia anak buah. Dapat kalau kurang siapa nih kau kurang paling gak itu ada yang iya betul kawan itu kau iya betul karena ringma ya cuma ya anak buah lebih kapan astagfirullah Itu juga di asap Sunanar wae rumah kacamata tuh. iya kena motor angin Diuk. aduh lain aku mah iya kumaha Itu si Gimbal itu kata
lapar we karena digabungan ku Coono. Aduh. Nah meni pisan kawan ieu sakitu anak buah ieu ngabeng-breng ieu. Eleh ku Coono. Itu si Gimal karena kuduaan si Gimal. Aduh karena lapar. Aing nanti gehu. Betahan teh barang telih ari barang gawena kumaha. Deuing si Gimal ting bisulan ting kumaha ting mana makan imau di Kemana ayeuna si Gimal? ting HS meureun. Aduh, karena HS si eta digedekeun si Gimal. Gaji we gede. Lain ieu kumaha saterusna ieu? Coono masalah Coono. Aya teh Coono teh jadi ririwa we ayeuna teh. Ayeuna Jalur teh teh hese we. Ngaganggu wae Coono mah Ganggu bos. ae we teu beunangan hasil teh. Jalur teh teu beunang we jalur teh. ku Coono teh, aya Coono teh. Aya Coono eta. Lain atuh bet balalagung teh nama-nama. Biasa kayak ulah ka ditu geura bakal sieun we. Lain ari Coono teh eta teh kumaha geulis eta teh. Alah, pokona marana bengsat eta teh. Eta teh Ting sesaguluduk ting sesa lalai. lain kumaha lamun Tarik we lamun wadidaw. lamun ku bos kumaha teh bakal daekeun sih dan bos. Ting di bare 2500 nanti meureun bakal cantik we kapitir karang doma kade pagili jeung doma. Moal hari ieu mah geus biasa. Hari di Tenang. di Afrika jam sabaraha tadi? Tadi jam subuh. Pukulin kebanjiran deui. Pararasa da enak teh usum hujan. Nah, itu teh ceker teh jiga Naon? ceker doma atuh nih. Lain siga ceker doma siga beubeuy sampe pukulan. Kak, Ari si ieu gawena naon si ieu? kamari teh keur di ieu sih keur di mana? Papua bos. Papua. Aya naon mana di Papua? Itu Nguruskeun proyek, proyek teh beres-beres. syukur. Proyek can beres-beres. Kembali syukur we. Nuhun. Tah ayeuna nu salanjutna kumaha ieu Coono ieu? Rek kumaha teh Coono? Eta mah rek kawin dua cenah naon. diringkus we bos, ringkus lah. Rek diringkus soalnya tapi ketang ulah Can ningali meureunnya ulah aya kekerasan ayeuna mah. can ningali meureun. Gua mah can ningali meureunnya ke Coono bakal terkiut lah. Can ningali kumaha rupana Coono. Alah, jika beda dari sawah lah. Eta teh Ya, keun isuk naha bet kurang dobrak ngeureun Coono. Pokoknya mah tergila-gila we bosnya. Aslina Aslina, bos. bos. tahu betul. Ari eta bodina kumaha? Edan. Dan siap pokoknya mah. Kan sing baratnya. Itu kursi itu sudah deketan wae kursi bocil. Kursi Montong siap buat ieu. Montong siap. Eta teh nu bos kade. Em cabok mun nu bos. Ulah Lamar we loba awak-awak. eta maneh jeung naon eta gitu-gitu. Teu naon. Iya, Main naon? Nyingsenan beuri. Silang-silang. Paru-paru si bos ieu mah. Dari milik kutu ciri. Awak we tato cek sieun bos. Panjil mari Baik ke isuk kurang robrak nu ngaran Coono mah. Keun bagian saya Coono mah. siap bos, siap. Sakira-kira lamun geulis dah. Teuing si Jen, teh. Urang Teuing kawin. kumaha si ieu si pirang tinggal di buku di bareureumhan gerak duh. Nya teh era sia eta buuk di beureuman eleh ku Coono. Aduh. Aduh bos, menggoda Coono na bos. Menggoda. Heeh. Aduh. Jeung martabak wae. Pokona mah pokona Coono teh geulis. Geulis. Siap. Hari geulis mah keun bagian bos anu kitu mah kalem. Pokona mah Siap bos. pokona mah nu kitu mah bagian bos we pokona mah. Iya si Gimal kumaha urusanna? Ayo ada Kembali si Gimal mah tong dipikiran. Naon si eta mah kekalah barang hakan digedekeun. HS meureun oleh paling geus nya kitu we urang ayeuna rek aya perlu deui. Omat teh sing kena sing hasil bae jeung urang tuntut tangan langsung. Ya
sok ayo namanya urang rek dibalik atuh bet ieu mah aduh gusti jol ieu aing mah alah dikarasakeun aduh sia geus sakitunya urang rek balik heula komat eta mah kudu berhasil engke mah assalamualaikum teh sadayananya Kadamu rumah rame itu seabang sudah sampai Keberangan aja itu berangan. lele gue ngambil seorang baik gue ngambil gimana bang udah aku lo kuat saja bakal berhasil Pokoknya mau kudu berhasil ya bae we heueuh. Ajar we cono. aja Ajar wae. simpulkan kamu roda kardus mawa kardus mawa karung Cibareng TV Amerika. Cibareng TV